ngan ngalamun we tah aya surat di si Iroh cenah teh baca kayaknya Kang Tile geus disareut ayeuna akang ulah ngarepkeun deui kuring balik lantaran kuring ayeuna mah geus ngarasa tenang hirup teu babarengan jeung akang teh kaduana kuring geus boga gantina anu leuwih bager jeung ngabogaan rasa tanggung jawab teu siga akang bati ngabatin hirup babarengan jeung akang mah kadar misahkeun anu keur asih